biasa para rusing hirup sabuat bulan puasa teu pernah buburu teu pernah menang duit saperak-perak acan hayang udud oge ai buka sok kalah menta ti barudak duh gustina kudu kumaha ieu nya lain harewang ku teu dimilikan ai masalah rezeki mah aya Allah nu ngatur aya wae rezeki mah ngan aduh ieu teh aya jalanna mah kumaha ieu teh usaha sabulan penuh asa moal buburuh meureun ieu mah dagang bulan puasa mah waktuna ukur saeutik piraku tengah poe geus dagang mah era ku batur duh jaba barudak pitrahaneun pamajikan menta salin baju nah kudu kumaha ieu nu sok asa aduh Gusti bungkus deung kana otah nya ai sakalian pakaian barudak mah alhamdulillah aya lanceuk-lanceukna nu mere alhamdulillah geus rada tah aya nemplong ngan ieu keur fitrah keur balang dahar sapopoe bareng puasa teh lila keneh gitu duh Gusti na kudu kumaha pusing puasa ka pertengahan geus teu boga duit saperak-perak acan ya Allah Robi kalah ka sahur mah tadi lah teu udud-udud acan kudu kumaha ieu nya ya Allah ya Robi bingung kana hate aya nama rek rada ini sugan we aya info pausahaan boh naon rada balang siar kabeh lebak sugan aya nu nitah ngoren boh nitah macul aduh Ceng, Mas, lamun maneh butuh duit, mari bere warisan, yuk Mas jual sing payu saem. eta si Enceng hebat euy dibere warisan emas hargana sampai saem tampi pisan atuh warisana nya ku abdi engke lamun abdi gaduh pangabutuh engke ku abdi sah hatur nuhun pisan nya kanya urang kudu hasil ieu boga duit jeung lebaran ujigana kudu dipaok ieu mah euy kumaha carana anjir kanjat saem euy waduh aing saem aya info rada nyeleweng tina agama kudu maling mah piraku ieu teh aduh paling ulah paling we kami boga duit lamun hayang ulah aya nu manggihan mah jigana ieu kudu diintip heula sing areuweuh heula sing arindit ieu Pak RT jeung si Encengna ulah aya di imah ieu kakara misi erek bisa berhasil ditungguan kaluar heula sabaraha jam nungguan di dieu nepikeun ka asa ngalenyap dibra tapi geus kaluar encan kitunya si Enceng jeung Pak RT teh tah gini jika erek sora kalaluar Enceng seliwat berarti Pak Udina oge eueuh ieu kasempetan pikeun urang nyokot emas ya si Enceng geus eueuh
pasti Pak Udin ogenan eueuh. Cuma kesempatan urang ya euy. Iya sih karena miliar. Anjir, aing jadi miliarder. Anjir, iya bener-bener iya. Miliarder. Anjir. Wah, itu siga bangsat itu. Maling! 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 Berang-berang aya maling. Untung we aya urang. Selah dewe bejak ke Pak RT. Tuh. Ini naon euy? Boa-boa iya nu dipaling nanya. Aduh, untung teu kapanggih aing. Aduh, hampir aing kapanggih cilaka. Aduh, aman gitu ya. Anjir, aing jadi miliarder teh ieu mah, jadi lebaran teh ieu mah. Ke nah ka mana emas anu 1 miliar euy? Mang Ece ngobrol naon di luhur pajarkeun teh emas saem. Anjir, ragrag ieu mah. Waduh, buah kudu balik deui ieu di teteangan ieu. Ieu mah geus. Leungit euy. Ulah ka dieu. Nyurigakeun ieu mah euy. Urang dituturkeun we ah. Mas beneran tawa emas. Naon nya? Duh. Wah, ieu mau waras ya. Naon nya? Ya kan eta, Naon di mana urang? ih urang eta dia kan. Lu urang di mana? Di mana eta sok di mana? Urang rupa manggih teh ditu. Heuh, dia kan urang. Sok, Sok, ieu sok. naon dia lah. Oh, kela. Naon ieu teh naon ieu teh? Eta mas urang. Mas ya. Usaha ieu teh usaha. Urang. Heuh, ari Mang Cek teh di mana pamanggihna? Balaka Atau wae. di mana menangna gitu. Nyolong si ete. Mani Ya wa kan? mani wararaas gitu nyolong atuh ieu teh keur bulan puasa culang colong dosana ge Mang Cek. Butuh. Eta dia. Kumaha atuh ieu teh? Bener ya sama. Bener harga nama KM. Tadi tuh nyate. Lamun bagi tilu kumaha? Jangan urang nu nyokotna kudu panggedena. Sok dibejakeun nya. Yang panggilin nama di bejak. Gele, sweet erek. Sok, Nu meunang panggedena. sok. Oh, Siap. sok. Siapa takut? Ting kertas Tuh, batu. Iya panggedena mah. Da aing nu nyolongna Awas. ge. Awas ya dibejakeun. Ya. Aduh, aing mah hanas jauh. Ini ke kawali ngajual emas. Hanas dipakai rebutan, hanas dipakai garlut segala. Si horeng teh
imitasi, imitasi.